insya Allah wes bablas angine. amin ya Allah ya Rabbal amin. Daripada ke masjid mah mending liur mending oge mending oge nyebrang naon ini ada blong rek ahok rek brek direk nanti saya lupa masya Allah anu nyarek eueuh rek mabok saku mah teh ari teh era makusaha Walau ku jelema mah teh era teu da modern cenah naon teh aku teh ji ari ayeuna maca Quran modern kuno ari ayeuna maca istighfar maca sholawat pangaosan ulang riuk di masjid asal modern kuno lagu qasidah lagu ayeuna nasid modern kuno hadir ka tatangga hadir ka nu jadi indung bapa nu kitu jalma kuno jalma ngolot jalma modern ari jalma anu sok nyempeng dodol jalma anu sok ayeuna mabok keun bae begitu modern atau kuno ci qasidah kagaling-galing buuk naon nasir kagaling-galing ayeuna buuk naon pengajian satunuh-tunuh mending oge naon ceuk saha cek setan cek nafsu ari mabok teh di zaman Bretok di zaman Fir'aun geus aya naon mabok ari zaman Fir'aun diturutan ku zaman ayeuna di Fir'aun ka ayeuna geus 100 abad ari nurutan ayeuna perilaku Bretok eta modern kuno sani orang cakot tuh kuno nurutan kalakuan Fir'aun lahirna kamari atau mabukna atau Bretok diturutan ku urang modern justru kan itu teh kuno kuper urang pergaulan sok bayangkan kelakuan anjeun pemuda BK di dahar ari BK teh ubar anjing galak aslina BK teh ubar naon ubar anjing galak anjing edan berewe BK catur batur si anjing iya di dahar usaha ku jelema kabean anjing pindah ka saha ajeuna mah mata teu kaur ka singeun kiri nih pindah kabean ka saha ari ku anjing macan geus si anjing teh tina asalna edan galak bere BK ini dahar usaha modern mah ngaji Quran pangaosan reuk ayeuna sabeacana kalakuan urang kumaha geus campur ayeuna aduk hak jeung batal dijikeun urang munajat ka Allah melalui ayeuna masuk masjid Assalam sesuai jeung magfiratul li jami'i dzunub dosa-dosa urang sadaya dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagja nontos sudah dihampura ku Allah. Mau bisa dibalikan tobat ku jalan naon seueun istighfar seueun buang rieu sareng jami-jami anu saleh-saleh. Campur baur ngaramekeun agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangrupi pelakul ini sareng saja. Nomor kaduana mim sin alif sina sa'adatud darain. Naon sa'adah
teh bahagia.